Aya 3 poe dina kahirupan urang salaku manusa anu kudu diperhatikeun. Kahiji poe kamari, kadua poe isuk, katilu poe ayeuna. Poe kamari, pohokeun poe kamari lantaran urang moal bisa narik deui kata atawa ucap anu geus diucapkeun. Pohokeun poe kamari lantaran urang moal bisa ngulang kabagjaan anu geus kaliwat. Pohokeun sakabeh kajadian anu sakirana geus nyieun karudet kana hate urang. Pohokeun poe kamari lantaran urang teh kudu ngalakonan kana poe isuk. Poe isuk, ulah bingung mikiran poe isuk lantaran urang can nyaho naon anu bakal kajadian. Ulah bingung mikirin poe isuk lantaran urang can nyaho nu bakal dipilampah. Ulah bingung mikiran poe isuk lantaran tacan kasorang nu kudu dipikiran mah poe ayeuna. Poe ayeuna, lakonan poe ayeuna sakumaha ayana, lakonan poe ayeuna sawajarna, lakonan poe ayeuna samampuh jeung sabisa urang. Ulah dipikiran poe kamari atawa mangsa ka tukang nu geus kaliwat. Ulah dipikiran poe isuk atawa mangsa kahareup sabab tacan kasorang. Malah urang kudu nganuhunkeun ka jalma-jalma anu geus ngaraheutkeun jeung ngecewakeun hate urang lantaran maranehna nu geus ngalatih kasabaran urang. Malah urang kudu nganuhunkeun ka jalma-jalma anu geus mikangewa tur ngabohongan urang lantaran maranehna geus ngalatih diri urang pikeun jadi jalma anu bijak. Jadikeun poe ayeuna poe anu leuwih penting dina diri urang daripada poe kamari. Jadikeun poe ayeuna anu leuwih penting lantaran poe isuk can tantu bakal kasorang.